Sanajan leutik sireum bisa nyelametkeun congcorang nu kalaparan. Yuk didongeng sakadang sireum jeung congcorang. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di kana Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang dongeng anu judulna sakadang sireum jeung congcorang. Sireum bahasa ilmiahna Ornithidia, merupakan sato anu cirimna leutik pisan, paling gede satuntun nyere. Kulantaran leutik maena hirupna ditakdirkeun ngagorombol ke sorangan-sorangan. Malah beda pisan jeung sasatuan sejen. Sireum katempo gotong royong pisan jeung sasamana. Sireum mengkapanggih jeung sireum deui sok silih sangharep jika jelema nu keur sasalaman. Ari congcorang cek sababaraha jelema bahasa Indonesiana aya nu nyebut belalang sembah, aya oge nu nyebut belalang sentadu. Bahasa ilmiahna Mantodea. Maehna tara abring-abringan kiber kaditu ka dieu sosoronganan. Congcorang jirimna lumayan gede tibatan sireum. Maehna boga jangjang anu alus, hiber mata lucu. Kadaharana sasato anu sejen bisa sireum, simet, atawa bisa oge orai anu leutik atawa kadal anu leutik. Dina hiji mangsa aya congcorang anu keur ngasoan sanggeus gegeleberan kaditu ka dieu. Maena nempo aya rombongan sireum anu keur ngagarotong dahareun rek diasupkeun kana sayangna. Congcorang terus nanya, "Keur naon eta mamawa nu kitu sagala? Pan dahareun mah tinggal ngadahar." Cek manehna. Sireum anu ditanya eureun heula terus nembalan. "Pan sakedeung deui aya usum mijih sok hese yang ngandahareun, mun kaluar sok kahujanan. Mending mun teu kabawa banjir." Cek manehna. Congcorang ukur seuri, "Nya pan maraneh mah leutik, beda jeung kuring, hayang nanaon tinggal ngageleber. Karunya teuing hirup maraneh mah katempana ripuk pisan. Jaba ku jelema-jelema dianggap hama diusir ku sasaha." Cek congcorang. Sireum anu ngarasa dihina ngadenge omongan kitu teu nembalan. Maehna terus arinit bari anggar ngagotong dahareun anu terus dibawa ka sayangna sewang-sewangan. Nempo sireum nu teu malih reudi ka manehna, congcorang gegeleberan ngadeukeutan jalan sireum anu keur pulang anting mun jalan dahareun. Maena hayang mintonkeun yen Pangeran leuwih nyaah ka manehna nepi ka dibere kageulisan jeung kaendahan awakna tibatan sireum. Sababaraha minggu ti harita usum hujan geus sumiti datang. Unggal poe hujan ngagebret malah bisa sapopoe nepi ka paran poe teu bisa medar. Sireum anu ditutup dahareun caricing we di jero sayang da kadaharan oge geus sadia rek naon deui kaluar ari ukur kahujanan mah. Cek maranehna. Beda congcorang anu gawena gegeleberan. Ayeuna kahujanan nyababkeun maena teu bisa ka mana-mana. Sabab mun kahujanan jangjangna pasti kacayan, berat mata bisa ragrag ka handap. Sanggeus sababaraha poe congcorang era-era oge kapaksa ngadatangan sayang sireum. Susuganan bisa dibere dahareun. Maehna geus lapar pisan sabab nyobaan hiber peuting-peuting geus raat hujan. Kalahka atog-atogan nenggal sagala-gala anu haya dihareupeunana. Tetempoana mun peuting teu pati awas. Mimitina mah barudak sireum teh nyaleunceurikeun. Bongan maneh di bejaan rek aya usum micih kalahka gegeleberan nembongeun kaendahan awakna. Tapi lila-lila korot sireum karunyangan nempo manehna bener-bener kalaparan. Terus congcorang dibere dahareun, meh manehna boga tanaga deui. Congcorang nganuhunkeun karena kabageran sireum anu nulungan manehna. Sanggeus hujan raat maena hiber keur ngaladahareun nu rek dibikeun ka sireum.
ya tah ngagantian dahareun teh hatur nuhun geus nulungan kuring mun teu mah meureun kuring geus hanteuna ceuk congcorang bari nganuhunkeun deui. Mung sakitu rupina dongeng anu judulna Sakadang Sireum Jeung Congcorang. Dalam dongeng tadi ada beberapa kata yang mungkin perlu dijelaskan. Yang pertama, mijih. Mijih itu adalah musim hujan yang ekstrim. Yang kedua adalah pulang anting. Pulang anting itu istilahnya mondar mandir. Terus sayang dalam bahasa Sunda itu kalau di Indonesia kan artinya sarang. Terus kalau yang terakhir itu geus hanteuna. Ini merupakan ungkapan dari kata bisa menemui ajalnya. Ikuti terus Febal Sunda di Kanal Sunda, tempat diajarnya bahasa Sunda.